Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, siswa-siswi sadayana, wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sampurasun, kumaha kabarna? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi sadayana, dina danget ieu hidup bade diajar materi ngeunaan sisindiran. Nah, naon cenah nu disebut sisindiran teh? Dupina hidup pasti pernah ngadangu nya eta kecap sisindiran. Tah dina dinten ieu ya hidup bade diajar ngeunaan sisindiran. Nah, mangga ku hidup nyakseni heula ieu contoh video ngeunaan sisindiran. Mangga wilujeng nyakseni. Hatur nuhun. Meuli kapur kapada larang. Halo lur, kumaha daramang? PAPTUTN pantun. Kaci bogo, tuluy kaci kijing. Halus. Halo suralo, wilujeng enjing. Kacik kini meuli dukuh. Sae. Aduh, poya gini masih tunduh. Molor wae sia mah koplok. Di pantai aya ubur-ubur. Halus. Ubur-ubur asup kanu kendi. Nu dareukeut ka lalabur, da sia mah tara mandi. Mang Asep tumpah kapal. Sae. Urang kasep hanjakal, eueuh nu apal. Meuli lontong kaci pagalo. Halus. Halus. Lah sia teh koplok. Meuli lontong kaci pagalo. Di jalan aya kalong wewe, montong ngaku-ngaku boga kabogo. Jomblo mah jomblo we. Jomblo. Kaci pagalo lewat katonggo. Walaupun aing jomblo, tapi lo nu bogo. Ditarik kolot kaci manggu. Kalau William meuli bubur. Geus kolot mah tong balagu, sing inget kaliang kubur.